sabar. Dugikeun ka baginda junjunan Kangjeng Nabi mah nyebatkeun ajaban li amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Saur Kangjeng Rasul kami teh cenah kaget kagum ka umat iman kajam jeung ariman urusana teh eueuh nu goreng. Salalus teh sadayana teh dibeuna dipasihan kahebatan, dipasihan kauntungan, dipasihan karawasan, kanikmatan, syukur. Di mana kenging kapayulit neng musibah sabar sakitu da urang hirup di alam dunya mah meunang nikmat buru-buru syukur, meunang musibat buru-buru sabar sakitu. Da urang pasti bakal meunang nikmat, bakal meunang musibat di alam dunya mah. Moal salamina urang hayang nikmat bakal meunang musibat, moal salamina urang untung bakal rugi. Nu rugi moal salimna rugi bakal untung. Ayeuna ceurik da moal ceurik salamana bakal nyerengeh. Anu seurik moal seserian sadayana salamina hiji mah bakal naon bakal sedih. Ibu hoyong bagja salamina haban we calangap seuri we. Kumaha moal biasa sabab di dunia mah heueuy jeung deudeuh. Nalika keur heueuy bakal deudeuh, di masa deudeuh bakal heueuy deui kitu nya. Mata lamun keur heueuy kade sing hati-hati engke anjeun bakal deudeuh. Lamun keur deudeuh bakal heueuy deui kana mah itu. Pancek bahasa Sunda di dunia mah heueuy jeung deudeuh eta teh bahasa naon? Bahasa hadis teh. Syukur jeung sabar heueuy jeung deudeuh teh. Ajabani amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Abdi kagum Kangjeng Rasul kana urusan umat iman, jalmi nu beriman, halus we sadayana teh nu alus nu goreng. Ajami amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Heueuy jeung deudeuh teh bahasa kolot geus anu diterjemahkeun tina Quran.